tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah. Mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Malah kalenan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Malah ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaan aja, Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Ieu be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng, barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh, akur teh agak. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang buta. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Iya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya naik
begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syekh Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan. Di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa dia pernah tapa harita keur hayang wahweh teh? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Yeah. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten, simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dibikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teh ka Banten teu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngelehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku,
andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain bantar-bantrageun entam tapak dek perang teh tapa heula kuari mah dek demo dahar mah lulu dek perang teh tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim tapana di dieu dengan taksim kuring gadi masyaallah datang ke sepuhan gadi tu sakali moal datang ke 2 kali henteu datang ke 3 kali kasurupan di ditu kasurupan dia ka sepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketik mun aing lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu singkuri alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir sok aya nyaho ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus geus beres anakan bae dihitung 12 da anak nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deh nu enggeus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teudeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal anggap ku jelema saha bae titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus ninggal geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge caknya nang geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usah kena nanyakeun wangsit segala naon enak ku batur mah geus nyaho isian jang kumaha sih dibawa ongko
Masya Allah dah begitu ngelayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ke Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun mi'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang Islamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah, alhamdulillah. Andai kata seperti eta, bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun kula kakarak menang habar 2 poe, ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil, aya budak leutik. Budak leutik ngapak. Budak leutik da kaset lain cara kolot kieu. Kaset. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar, jelema ribuan. Terus tuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nur Jaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nur Jaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Tuh nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal. Mun orai neuleuh. Bangsa nu leuleuh ngomongnya ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya nu datang, Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ye pasir angin teh lain lalawaran mandak ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Teu kudu eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin tobat tuh. Ahok kubruskeun habak beres. Hayus ya. Asal geus datang angin pasir angin, Masya Allah. Lain lalawar dia aya liangna, ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah. Tapi insyaallah urang-urang dieu paham, aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut. Jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten ternyaba ke Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang titisan ti baheula. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji deui Samsudin berangkat di ditu.
nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia madam yati neuk naik ke gunung karang teu puasa mopo sia kajeun ku kumaha ge ye aing ge hijib nasor geus dikelek hijib naon deui geus dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ye tuturkeun aing ke asal naik ke gunung karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin cekna begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah damai aing mah teu kuat cek cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu gelis kajian teh gelis beungar iya ini roae itu pasang ye mujizat Gusti Allah masya Allah il qala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum abah kula masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi perem datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah moal dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur oh hadiah berata guru teh aya bae nah iyalah Banten masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dieu mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang ngan nu hese de kunci nu hese ge eta ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag pernah dibawa ke Grogol saya bikin nah, itulah para jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakelah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler nah lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon aya bahasa tertentu
aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah anu lamun huru hara gede bakal tarurun di Gunung Gara mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus ternyata jerona bok-brok pondok pesantren kadeluna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres karuhun bakal ngutuk gila Gunung Karang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan jadi raja moal bisa sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula ge raja wali raja wali raja kudu make koma ulah raja wali bates sia eta mah RCTI eta mah raja wali raja selain wali moal bisa Banten lamun dicaritakeun tentang bakal karamean Banten dijajah deui ku RRC sebab aslina ge Hindu bakal terjadi Inggris bakal asup deui ka Banten bakal Belanda bakal asup deui bakal cuman tetep nu bakal numpas Arab kene percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar